Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui kana bagian anu selanjutna nyaeta wa tayammamu likulli faridatin. Ya, faridatin. Halaman 51. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatayammamu jeung tayammum jalma likulli faridatin pikeun saban-saban kaparaduan. Wa yusolli jeung salat jalma bitayammumin kalawan tayammum wahidin anu sakali. Makana perkara syaa anu karep jalma minan nawafili tina pirang-pirang sunnah. La yusolli henteu meunang salat jalma bitayammumi ku tayammum kalawan tayammum al wahidi anu sakali. Ila faridatan kecuali kana fardu wahidatan anu sakali ngan sakalieun cuma sekali. Wahtaja jeung nyen hujalahu karena itu la yusolli saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i biqauli Ibnu Abbasin kana dawuhan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ti Ibnu jeung Abbas. Minas sunnati eta tetep tina satengahna tengah. Minas sunnati eta tetep tina sawarena itu sunat alla yusolliya ari yen ulah salat jalma bitayammumi kalawan tayammum illa maktubatan kajaba kana salat fardu wahidatan anu sakalieun. Wa sunnatu jeung ari sunat fi kalami sahabi dina dawuhan para sahabat. Tansoripu eta mengkol itu sunat ila sunnati Rasulillahi kana sunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi isnadihi jeung dina sanadna hadis syai'un ari hiji perkara wadi'un anu pratela naam sumuhun rawa ngariwayatkeun saha al-Baihaqi Imam Baihaqi an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ti Ibnu jeung Umar annahu eta saestuna ngadawuh Ibnu Umar saestuna Ibnu Umar qala eta ngadawuh Ibnu Umar ya tayammamu tayammum kanjeng Nabi likulli sholatin pikeun sakur-sakur hiji salat wa illam yuhdis jeung sanajan teu hadas kanjeng Nabi. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis sa Baihaqi Imam Baihaqi bi isnadin kalawan isnad hadis kalawan sanadna sahihin anu sahih. Lakin holafa tetapina nyulayaan ka Ibnu Umar saha Ibnu Huzaimah wa asanu jeung ari pangalusna perkara yuhtaju anu dijieun itu hujjah yuhtaju anu dijieun bihi kana itu hujjah lain kitu atuh. Wa asanu ma jeung ari pangalusna perkara yuhtaju anu dijieun hujjah naon bihi itu ma qauluhu ta'ala eta dawuhan Allah ta'ala idza kumtum di mana-mana ajeg nangtung maraneh kabeh ila sholati kana salat ngadegkeun salat pagsilu maka kudu ngumbah maraneh kabeh wujuhakum kana pirang-pirang wajah maraneh kabeh ila qaulihi nepi ka dawuhan Allah payatayammamu lapad payatayammamu au haba ngawajibkeun Allah al-wudu akan wudu wa tayammum jeung kana tayammum likulli sholatin pikeun tiap-tiap hiji salat wa kana jeung bukti naon dalika itu qauluhu sabitan eta tetep
Pibtida'il islami dina mimitina Islam. Summa haraja tuluy kaluar naon an wudu bipa'lihi kalawan padamalan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu maka saestuna Kanjeng Nabi shalla eta salat Kanjeng Nabi yaumal fathi dina poean perang putuh Mekah lain perang atuh. Dina poean putuh Mekah. Khamsa shalawatin kalawan 5 kali salat biwuduin kalawan wudu wahidin anu sakali. Hadisun ari hadis sahihun eta anu sahih. Rawang riwayatkeun kana hadis saha Ibnu Umar radhiyallahu anhu mati Ibnu jeung Umar. Pabakia maka tetep naon atayamum bimuqtado anu ditetepkeun al ayati kalawan ayat. Wala yumkinu jeung teu kongang naon ayyukosa yen di naon teh dikias yen dikiaskeun naon atayamum alal wudu'i kana wudu. Li anna tayammum lantaran saestuna tayammum taharatun eta susuci daruratun anu madarat la yarfa'u teu ngaleungitkeun itu tayammum al hadas kana hadas. Lima karana perkara marro anu kaliwat itu min qaulihi tina dauhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li amrin kalawan amar parentah li amri binil as kalawan parentah putrana al as. As-shallaita naha salat Gusti bi ashabika sarata sahabat Gusti wa anta bari ari Gusti junubun eta nuju junub wa dhahaba jeung ngajalankeun sa al-Mazaniyu Imam Mazani ila annahu kana saestuna Kanjeng Nabi yujma'u eta ngumpulkeun Kanjeng Nabi bitayammumin ku tayammum wahidin anu sahiji. Paroido kana pirang-pirang salat fardu wa nawafila jeung pirang-pirang salat sunnah. Wa huwa jeung ari itu mazani binaun eta ngadegkeun minhu tina qaulihi ala aslihi kana asalna qaulihi. Wa huwa jeung ari itu qauluhu anna tayammuma eta saestuna tayammum yarfa'u eta ngaleungitkeun tayammum al hadas kana hadas. Wa huwa jeung ari itu qauluhu maradudun eta ditolak bima ku hadis marro anu kaliwat itu alas sahihi maka netepan kana wajah anu sahih la yujma'u henteu meunang dikumpulkeun naon baina paridotaini antara dua kaparaduan sawaun sarua bae kanat bukti naon alfaridotani dua kaparaduan teh mutafaqotaini eta pada akur duanana. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasolat ini seperti dua solat au muhtalifataini atawa beda-beda duanana. Kasolat seperti solat wa tawafin jeung tawaf wa sawaun jeung sarua bae kanata ayana buktina dua solat atau ayana dua solat muqtadoetaini eta qada duanana au hadiratan atawa solat hadir wa muqdiyatan jeung solat qada wa sawaun jeung sarua bae kanat bukti itu dua solat maktubatan eta diparedukeun wa manzuratan jeung anu dinazarkeun au manzurataini atawa anu dinazarkeun duanana. Sateuacan hapunten upami kadangu musik soalna ieu abi sim kaula nuju di bumi sedangkeun di bumi teh sisieunna teh konveksi jadi rada kadangu suara musik hapunten nya. Lanjengkeun deui mana teh wapi wajhin jeung dina hiji wajah yujma'u dikumpulkeun naon baina manzuratin antara anu dinazarkeun wa muqdiyatin jeung anu diqodoan.
wa fi akhara jeung dina wajah anu sejen baina manzurataini naon baina manzurataini dina antara anu dinadarkeun duanana wa fi wajhin jeung dina hiji wajah naon sajun sad nyulayaan ya juju meunang itu jam'u pipawaitin dina pirang-pirang anu lapur wa itatin jeung anu lapur wa muadatin sarta salat anu ada wasobiyu jeung ari budak kal baligi eta saperti anu balik alal madhabi netepan madhab li anna yu'diyahu naon teh li anna ma karna saestuna perkara yu'diyatu anu ngalakonan itu sobi hukmuhu kana hukumna itu ma hukmul fardi eta ari hukumna ma eta hukum fardu ala taro nah henteu terang anjeun annahu kana saestuna sobi yanwi eta nganiatan sobi bisolatihi kalawan salatna sobi al mafrodoti kana anu diparadukeun wa kadza jeung nya kitu deui la yujma'u henteu meunang dikumpulkeun naon baina khutbatil jum'ati dina antara khutbah Jumat wa sholatiha jeung salat Jumat. Naam sumuhun sholatu ari nyolatan al janazati kana mayit laha eta tetep kana sholatul janazah hukmun nafilati ari hukumna salat sunnah ala rojihin tepan kaul anu rojih min turukin tina pirang-pirang jalan min turukin tina pirang-pirang jalan paya jujum maka menang naon al jam'u ngumpulkeun bainas sholawati antara pirang-pirang salat al janaizi pikeun pirang-pirang mayit wal bainas sholati janazatin jeung di antara nyolatan mayit maktubatin jeung salat anu naon teh diperdukeun wa baina janaizin jeung di antara pirang-pirang nyolatan mayit wa maktubatin jeung salat dipardukeun li anna sholata lantaran saestuna salat nyolatan mayit dijikeun li anna sholatal janazati lantaran saestuna nyolatan mayit fardu kifayatin eta fardu kifayah hukumna wa fardul kifayati jeung ari pirang-pirang fardu kifayah mulhaqatun eta disaruakeun bin nawafil kana pirang-pirang sunat fi jawazi tarki dina meunang ninggalkeunna wa andamil inhisori jeung teu diringkesna bihilapi fardil aini kalawan ihtilaf fardu ain wa yajuju jeung meunang naon ayu sholiyan salat jalma bitayamumi kalawan tayamum wahidin anu sakali ma kana perkara sya anu karep jalma minan nawafili tina pirang-pirang sunat li anna nawafil lantaran saestuna pirang-pirang sunat fi hukmi sholatin dina fi hukmi sholatin wahidin din eta tetep dina hukumna salat anu sakali ala taro nah terang anjeun annahu saestuna kalakuan idza taharrama eta di mana-mana takbiratul ihram bi rakaatin kalawan sarakaat lahu maka meunang ka itu jalma naon ayya ja'ala yen ngajadikeun itu jalma mi'ata rakaatin kana rakaat anu 100 rakaat 100 wabil aksi jeung meunang kana sabalikna wali anna pitaklifi jeung karana saestuna eta tetep dina diperadihna tayamum dijiekeun atuh wali anna pitaklifi tayamumi
jeung karena saestuna eta tetep dina diparadihna tayamum likulina pilatin pikeun sakur-sakur salat sunat masnaon masyakotan eta masyakoh parubama ada maka terkadang ngalakonan jalma ila tarkiha kana ninggalkeunna napilah wa syar'u jeung ari syara khaffafa eta naon teh ngahampangkeun syara piha dina napilah pajawwaja maka ngamenangkeun itu syara hakana napilah qaidan bari diuk ma'al qudrati sarta kawasa alal qiyami kana bari nangtung wa alar rahilati jeung dina tutumpakan wali goiril kiblati jeung kana henteu malik kiblat pis sapari dina waktu keur lelempangan litakatsuro karana lobana itu napilah walayan koti jeung teu pegat naon asyah walayan koti jeung teu pegat saha asyahsu jalma anha asyahsu hiji jalma anha tina napilah wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga par'una teh hiji cabang laul lam yajid lamun henteu manggihan saha al junubu jalma nu junub awil muhdisi atawa anu hadas illama kecuali kana ilalmaan kecuali kana cai layak pihi anu teu nyukupkeun itu maun wajaba hi ka itu junub wajaba maka wajib alaihi ka itu junub naon istimaluhu makena itu maan ala sahih natapan kaul anu sahih wajib jeung wajib naon tayamum lil baki kana sakarina sakarina walau lam yajid jeung lamun teu manggihan jalma ila turaban kecuali kana taneuh layak pihi anu teu nyukupkeun itu turab wajaba hi ka itu jalma wajaba maka wajib naon istimaluhu makena itu turab alal madhabi natapan kana madhab wa kadza jeung nya kitu deui cara saperti wajaba laukana lamun kabuktian alaihi ka jalma nu junub naon najasatun birang-birang najis pawajada tuluy manggihan itu si jalma minal ma'i tina cai makana perkara yagsilu anu ngumbahna jalma ba'daha kana sawarehna najasah wajaba maka wajib naon gosluhu ngumbahna eta si ngombahna ba'daha alal madhabi natapan madhab palau kana maka lamun bukti jalma muhdisan eta anu hadas au junuban eta anu junub au alaihi atawa eta tetep ka jalma naon najasatu najis wa wajada jeung manggihan jalma makanha perkara yakpi anu nyukupkeun itu ma ahaduhuma ka hiji-hijina tina duanana gosala maka ngumbah eta si jalma an najasata kana najis summa tayammama tuluy tayammum jalma li anan najasata lantaran saestuna najis la badala eta henteu aya gagantina laha kana itu najasah walau jaja jeung lamun meunang saha al musafiru jalma anu lelempangan bima kana cai bimain kana cai pil waqti dina waktu palam yatawaddo tuluy henteu wudu eta jalma minhu tina itu maun palamma ba'uda maka samang-samangsa jauh musafir anhu tina cai tayammama maka tayamum musafir wa sholat jeung sholat musafir jaja maka menang musafir wala i'adata jeung ulah ngabalikan musafir alaihi kana sholat alal madhabi natapan madhab walau lam yajid jeung lamun teu manggihan jalma musafir ma'an kana cai wala turaban jeung teu manggihan musafir kana taneuh fasohihu maka ari cek kaul anu sahih annahu eta saestuna musafir yusolli eta salat musafir li hurmatil waqti karana ngahormat waktu wa yu'idu
jeung ngabalikan itu musafir wa sholatuhu jeung ari salatna itu musafir tus sofa eta disifatan itu salat bisihati kalawan sahna salat wa idza qadara maka di mana-mana kawasa kersa musafir alal ma'i kana meunangna cai aada maka ngabalikan musafir wa in qadaro ngabalikan musafir kana salat wa in qadaro jeung lamun kawasa ala turabi kana taneuh pahal yu'idu maka naha ngabalikan musafir nadrun tembong in qadara lamun kawasa musafir alaihi kana maun fi maudiin dina hiji tempat yaskutu anu gugur anu ragrag bihi kalawan itu maun naon al qada ada maka ngabalikan musafir wa ila pala jeung lamun teu qadaro maka ulah ngabalikan musafir pala yu'idu lain pala ini wa illa jeung lamun teu wa illa jeung lamun teu qadaro pala yu'idu maka ulah ngabalikan musafir illa faidata karana teu aya faidahna fi sholatin dina salat bitayamumi kalawan tayamum tu'adu anu dibalikan deui itu salat bal fi kalami ba'dihim balikta dina dawuhan sapalina para ulama maka na perkara yaqtadi anu menta itu adamal jawaji kana henteu meunangna summa pakidul ma'i tuluy ari jalma anu pakdul ma'i manggihan cai waktu robi jeung taneuh iza sholat di mana-mana salat itu pakid fahal yaqra'u maka naha maca itu pakid al-fatihata kana Fatihah idza kana di mana-mana bukti pakid junuban eta junub muqtado ari pamentana muqtado kalamir Rafi'i ari pamentana dawuhanana Imam Rafi'i fi hadza dina ieu kaul fi babi tayamumi eta tetep dina bab tayamum annahu saestuna itu pakid la yaqra'u eta ulah maca pakid hakana itu Fatihah wa yati jeung ngadatangkeun pakid bizikri kana zikir wa tabi'ah jeung nuturkeun ka Imam Rafi'i saha Nawawi Imam Nawawi fi babil gusli dina bab martelakeun kana adus annahu saestuna itu pakid yajibu eta wajib ka itu pakid naon ayaqra ayen maca pakid hakana Fatihah walau tayammum jeung lamun tayammum itu jalma an jinabatin tina junub summa ahdasa tuluy hadas itu jalma haruma maka haram alaihi ka eta jalma naon perkara yahrumu anu haram itu alal muhdisi ka jalma anu hadas wala tahrumu jeung teu haram naon al-qiraatu maca Fatihah wala lubsu jeung teu haram cicing di jero masjid fil masjidi di jero masjid summa biru yatil ma'i tuluy kala summa biru yatil ma'i tuluy kalawan ningali cai tahrumu maka haram naon al-qiraatu maca Fatihah wa kullu ma jeung ari sakur-sakur perkara kana anu bukti itu mah haroman eta haram hatta yagtasila nepi ka adus eta jalma malam yuqtaron dina salagi dibarengan jalma yuktaron malam yuktaron dina salagi dibarengan jalma bimaniin ku anu nyegah imma syar'iyyin anu bangsa syara kal atsi seperti dahaga au hisi atawa anu bangsa hisi kasabuin seperti satu galak sibuin seperti satu galak au aduin atawa musuh kama seperti perkara taqaddama anu geus heula itu ma wa nahwi dzalika jeung bangsa-bangsa ning itu adu wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uningan
Mas'alatun ari ieu eta hiji masalah wajada parantos manggih sahal musafiru jalma anu musafir ala tariqi dina jalan hobiatan kana hiji buyung musabbalatan anu dicawiskeun disyurbi pikeun nginum la yajuju maka henteu meunang lahu ka musafir naon ayat tawaddu'a yen wudu itu musafir minha tina hobiyah wa yatayammam jeung tayammum jalma musafir li annaha karana saestuna itu hobiyah innama tudau eta pastina diteundeun hobiyah disyurbi eta pikeun inumeun kadzanya kitu deui saperti masalah zakaro tos nutur kana kadza saha al mutawalliyu imam mutawalli warruyani jeung imam ruyani wa naqalahu jeung nukil imam nawawi kana itu kadza anil ashabi ti ashab ti para sahabat wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Paslun ngadaw musannif paslun dicekapkeun bae sakieu kurang lebihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.